atuh maha segala-galana aya rahasia-rahasia urang teh di sekeliling urang loba anu magahan ngaji urang teu tertarik eueuh bagian tapi begitu urang ke Jawa Tengah Masya Allah tertarik urang aya bagian meureun di dieu di sekeliling negara urang teh aya geuning ilmu lain aya loba tapi teu tertarik begitu urang ka Misra Masya Allah mau oleh-oleh comro ka dieu tah atuh kitu mah di mana bagian-bagian urang rezeki urang ketika orang cicing di daerah Jawa Timur hese neangan duit teh barang ka Tangerang Masya Allah ieu bisa dipaling itu bisa dipaling babari orang ya lain gambaran dunia rezeki teh kitu rezeki dunia rezeki iman rezeki makrifat sarua mantap di dituna bihasabi rizkihi wa bihasabi qadari kalawan ngitung-ngitung rizki na orang diberi ilmu diberi makrifat tah penting himmah mah ulah pudar-pudar nu mentek urang ngaji ge hayang ngageserkeun rarasaan urang ngaji lah ya sugan we can bisa minggu ieu bulan hareup sugan can bisa bulan hareup tahun hareup sugan we kuresep mah ngageser-geser engke mendekati kana maot asusugan ngageser Nutata dina resep pisan kana jabatan sugan geus tareh maot manteu. Nutata dina resep pisan kana dunia sugan atuh rek maot manteu tah harapan teh eta nu mentak ngaji haju sadar heuh aing teh salah. Nu hese ge ieu teh ilmu aya di nyana teu sadar. Kredit haram loh ngadu jeung aing dalek na ieu bakalna nu kos kita sadar mah sebenarnya aing nyaho soal kredit haram ini mah kubutuh loba hawaij min hawaij dunya deres tawa kos kitu bataran nyadar nu hese ge kan salah teu nyadar tasugan ku ngaji mah tu nyadar horenganannya duh Gusti ampura di tebang kawaraha mah dihareupeun jelema mah teh di kiai-kiai boga dalil horeng dihareupeun Gusti mah teh meureunan dan bangkawara tah lamun sadar kitu deres di mana teh Pak ye mana abdi salahna ja abdi mah salah teh salah abdi ih pokoknya teu ngarti abdi mah kajian goko bagi kudu di ka sorgakeun we jalma teu salah ke di akhiratna zabaniyah seret pasti takabur tuh jelema nu mantak luhur ge indallah ku nyadar diri loba kasalahan mimiti dina syariat dikoreksi oh iya salah sadar islaman perzohiran naik deui kana perbatinan horenganan langkah-langkah ngajina wuduna salatna Gusti barang dikoreksi teh henteu lempeng menuju Gustina diomong lillah horenganan aya muatan selain lillah aya muatan tak diundang muatan gelap ayo sadar geus bisa urang mulai ku ari kana ihsanna Islam iman ihsan deuk irah teu boga dosa deuk irah teu boga salah muntet lamun urang nyadar sasadar-sadarna pinu horenganan ieu kolong langit teh ku dosa aing sadar saya kan sadar teh ya karena sana aing mah boga dosa naon teh aing ye sakieu bae mah sedeng kitu siana bae ka aing teu nganggap kiai keun atuh aing sia
lamun sia geus nyaikeun ka aing karaknya bahwa aing teh asli kiai ye lamun sia teh rek nyaikeun ke ku aing disogok nya aing teh kandidat kiai udah kayak kandidat kiai saya selain bupati teh kandidat ya Allah ya Rabb tadi bolak-balik teh supaya lempang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa lillah ditempelkan di setiap gerak-gerak ibadah. Wudu lillah, salat lillah, puasa lillah, kabeh lillah, orengan disungut doang lillah. Ketepikeun kana qalbu. Nah mulai ya horeng ibadah teh kudu zahiron wa batin. Naon hartina meuli kadu dudu maksud kadu teh jaeusina barang dibuka teh ya Allah hileud melulu eta kos kieu tukang ceramah bagus na luar da mesin barang dibongkar hileud ya Allah hileud gede hileud teh ya Allah pohara atuh nu ngadengekeun mah geus lain hileud orai orai di jero aduh bareng dibuka teh bola kayak orai supaya ulah aya hileudan di jero qalbu urang ulah aya orayan mantak urang wani ngaji teu teh keur miceun panyakit tuh nu takabur baru teu dek sia mah butuh keneh ngaji mah teu butuh ngaji ye daun ngaji bege teu dipake mah pake ngaji mah teh kudu ngaji da jauh-jauh jauh mah di aing aya aing mun naon tuh sia di aing ye aing serba aya aing mah supermarket eta takabur urang pendukung ngagidik ge di Belaraja ka dieu di Cikupa ka dieu di Serang ka dieu di Bandung ka dieu ku ngagidik ge Allah kan memperhatikan sekali dua kali oh cak Allah karunya piceunana dah ilmuna panyakitna piceunna itu ya Allah ya Allah mah atuh maha segala-galana aya rahasia urang teh di sekeliling urang loba anu magahan ngaji urang teu tertarik eueuh bagian tapi begitu orang ke Jawa Tengah Masya Allah tertarik orang aya bagian meureun di sekeliling negara orang teh aya geuning ilmu lain aya loba tapi teu tertarik begitu orang ka Misra Masya Allah mau oleh-oleh comro ka dieu tah atuh kitu mah di mana bagian-bagian urang rezeki urang ketika orang cicing di daerah Jawa Timur hese neangan duit teh barang ka Tangerang Masya Allah ieu bisa dipaling itu bisa dipaling babari orang ya lain gambaran dunia rezeki teh kitu rezeki dunia rezeki iman rezeki makrifat sarua mantap di dituna bihasabi rizkihi wa bihasabi qadarihi kalawan ngitung-ngitung rizki na orang diberi ilmu diberi makrifat tah penting himmah mah ulah pudar-pudar urang teh keur nyaritakeun buronan buburon beda buronan mah aya buronan mah eta anu sok diteanganku ada buronan karena aya buburon na buburon sarua buronan gede teh hewan buronan urang nyaritakeun eta meunang buburon hewan leuweung hewan-hewan anu lain milik hewan-hewan anu masih keneh ngencar
awang-awang, di leuweung, di gunung menang, urang diborok melalui hewan-hewan galak, siba, wat, tair, kakalbin, wapadin, wabajin, wasahih, naon dah. Tak eta teh make syarat bisa sahna hewan diburu ku anjing misalna syaratna anjing tersebut muallamatan terdidik dengan julukan anjing lacak. Datang ke mana? Di antan zajira jari hati siba di zajil sahibia watas tarsila bi irsal wayum sikal suai walayakulan. Ketika madahanana tita moro kurang saluluguna moro bae tahan lepas sok dilepaskan kurang lepas benang boroan anak tu di dahar punya tah eta ngarana terdidik mentak istaratu tarkul ukli fi jagatil tair kira syaratna ulah di dahar geus eta cara ngadidikna kuduku ahlina untuk mencapai antan zajira jarihatu sibab bizajir sahibia wa tastarsila bi irsalihi dan selanjutnya teh maka syaratna takarruhil umur kudu sababara balik sababara kali dicek dites urang datang ke bihaythul ta'addubal jariyah sehingga gede sangka idraku tarafir rajul gede sangka bahwa ieu anjing teh geus bener-bener beradab sehingga ku beradabna bisa dititah ku urang sanggeus dititah nurut sanggeus nurut bisa menerkam sanggeus menerkam dibawa dihakam eta teh kudu sababara kali sehingga orang percaya kayak tadi. Oh, jadi kudu dididik. Anjing anu mugolazoh bae ketika geus dididik mah jadi anjing pelacak eta teh halal boroanana sebab naon? Sebab kepentingan pribadi. Anjing dididik kita moro benang dihakan sakitu lapar lagi karena geus dididik dibawa ka dunungan anak diserahkeun anjing lamun geus kepentingan pribadi luhur eta anjing teh sehingga halal boroanana mau kurang kubaha mau jahatna disebut lagi raja singa disebut lagi raja hutan disebut lagi raja-raja dari seluruh hewan raja namau dididik kurang sehingga bihaitsu yazunnul ta'addubal jarihah percaya orang karena keberadaban mau dikencarkan kurang benang menerkamnya nak dibawa ke dunia luhur tamaung besak itu wow hewan penggalak dididik kepentingan pribadi luhur tamaung ucing gitu kene nusak disebut meong garong sebabnya nama itu nu bogana can ngadahar turun saja geus dibukakeun garong disebut target sama meong Masya Allah bukakeun cokot bukakeun cokot eta ngaranna meong garong henteu dididik sehebat kegaronganna meong dede kurang nurut dengan takarrur hadhil umur
dididik nurut eta meong deh kita moro kurang set benang manuk lauk dibawa kunyana meong onaman teu moga lago anti makan moga lago dididik mulia kunaon eta nu mantak mulia kepentingan pribadina sakitu lapar benang teu didahar lamun urang boga pejabat yang kepentingan umat eta mulia urang boga lurah lain jang kepentingan pribadina tapi jang kepentingan masyarakat dak mulia ta lurah urang boga camat dididik jana di PDAM salah kita ngomong maknya di PDAM jurusan cai atau bolon deh jatuhnya hoge jajah hoangan kurang boga cabat nges dididik jana jadi keluar tidak kepentingan pribadina melayani umat camat mulia boga bupati urang kepentingan pribadi bener-bener kepentingan bangsa jeung negara mulia ada bupati gubernur gitu kene terutama RI 1 yang mulia Bapak Presiden terpilih sesuli goblok Presiden urang Balerea ieu bogaan tipe anu bener-bener jang umat berani belusukannya berani dan berani nah mulianya nah karena ngalengitkeun kepribadian jang pribadi jang pribadi jang umat jang masyarakat nyaho hutang urut pemilu wah pasti betulnya kan nyawan aing ujung pribadi eta mah presiden aya jang pribadina masih keneh wajar emang jurusan neraka menteri gitu keneh geus disadiakeun neraka-narakana jang nyana bagi anu memang melenceng tina aturanna gubernur geus disadiakeun itu keneh bupati deres jangan mau gede duit RT ya leti ya lawang naraka na buka wae nasib RT ya iya mah kiai makan ilmu aya di nyana ayat aya di nyana Quran aya di nyana bahkan hafizul Quran Masya Allah hadis tapi jangan kepentingan pribadi nah iya pan buang kawara jir mantap aya bae kecapan Kangjeng Nabi sayyidul kaum khadimuhum kepala masyarakat kepala umat kepala kaum adalah pangladen kaum juruladen eta teh nu mulia sebab jang kepentingan pribadi Masya Allah ketika aya hiji jelema sugih usahana dibere maju ku Gusti Allah hartana teh geus berlimpah ruah Brodi panto brodi juru ngalayah di tengah imah di jalan teh ambalaya hartana teh sebab angkot 08 malulu inuh di jalan teh tapi horenganan ditilik-tilik teh lain jang kepentingan pribadi jang kepentingan umat bakal beda tampil di tengah-tengah masyarakat masjid siap majelis enggak musola yatim piatu fukoro rangda murah kolot bakal beda nu ngaromong sabodo tinggal
berbagai bagian ngomong lah sia eta mah aing mah sia tapi cuma nganilai doang aing urusanna jeung Allah tah masyaallah khadimuhum peladen umat dengan harta sebab Allah mere harta ka manehna termulia bakal kepentingan pribadi bahkan nyanang deuk dahar ge teh deuk dahar sisugih teh geus loba tah jol bae aya nu datang aduh cenah kula can dahar ya nu aing jang sia eta karak hebat ieu mah lain kunci sugih henteu panurana dahar dikunci bae tah eueuh we jang batur maka urang geus nyadiakeun we ieu teh sok loba ieu nu datang teh sadiakeun maka dititipkan ke keluarga bisa anu datang si anu panos ka dieu tah derek ieu tah dititip masyaallah kan geus disiap-siap tah kitu kene ilmu urang boga ilmu Al-Qur'anul Karim aya batur nu butuheun ka urang kula dicicing di dieu nek naon tuh ulah hayang bisa maca Fatihah ya teu naon datang deh di pagar kurang tas di mamana capek langsung membaga ngaji bari nunutan deres anu mu capetang mah kapal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin trek yes gairil maghdubi alaihim gairil maghdubi ieu si budak keluaran mana mangkaning pan urang teh karak datang peutingna haju tunduh lantaran titipan Allah eta kan demi umat ngaranna teh aya nu dideuleu iwati ridho Gusti be batur teh supaya balener maca Fatihah na ieu teh supaya salat narapi gairil maghdubi alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin kan gitu sakali mah gitu tah ahli qiraat teh magana ghairil maghdubi alaihim gairil maghdubi alaihim naik kana ghairil maghdubi siap bagang silu kali gairin deui go nganceng kopiah murid nganceng kopiahna geus langsung aing moal ngaji deui cekeun wal kopiah aing nganceng aing ngaji qiraat tuh kitu pertama naon teu tega waladdallin waladdallin waladdah ye stop nganceng deui kopiah kunaon eta ngaladenan umat abe bisa maca Fatihah kepentingan jang batur asal ulah yang dibayar lamun yang dibayar eta anu parah henteu tuh nambahan deui nu ngaji teh khadimuhum teladen umat supaya maca Fatihah maca qiraat rapi yang bekal hirupnya geus sakitu nah urang bisa amil we ngajina teh ya labdiatun nang dibaca 5 wajah markib labdiatun ke dibaca labdiatun ayo pagakeun ku urang ngeureun labdiatun nan menang ditarkib dengan 7 wajah 7 sia menang di mana 2D di mana labdiatun bamat sia mah nu bodoh capetang mah dipagahan sakali mina tapi kan namun anu bodoh mazidun nasumazidun aja mapun nakal hadap bulat kolak kan nyinahin ari anu capetan ieu mah kola bae kola asup koala anak kola belakang kola ngajolkeun warna kan alif teh nuturkeun di maqablah ayo baca kola asup koala elatna buliat takal kolam hiji sia mah wala zuqala alawadi pala si amat sih wala zuqala mus puyang guru ge puyang
tapi eta kan peladen ngaranna geus teu nyaho ada muriang setik mapaksakeun situasi rada teu kondusif ge keuangan terus bae padahal mah di dapur mah teu boga duit tapi ngaji terus bae peladen ngaranna lillahi ta'ala ngaladen umat khadimuhum ta eta nu mulya eta ki fudoli beuh ngalayang bae unggal peuting eta teh peladen amplop ye nya mah teu butuhan ka amplop naon ambal aya di imah eusina tapi kan sangkaan doang sangkaan urang kos kitu teh di jerona siapa sok adi suzon goblok teu lah ya sewaktu-waktu aya gitu sewaktu-waktu teh sewaktu-waktu aya pasekan labil nah eta khadim mulia eta mulia dididik kunaon urang dididik di pondok pesantren tadina bodoh teu nyaho amil jurumiyah ku ari bisa teu nyaho alfiah johar maknun ku ari bisa tapi kunaon henteu ta'addub henteu boga kepribadian henteu boga tata krama kojang sorangan kepentingan teh jang meuli mobil jangan nyai-nyai eta nu bahaya jadi kiai ulah anjing dididik lapar pitah moro menang nya boroanana teu wani ngadahar demi sayyidna demi nu mogana dibawa ku nyana mulia amat eta anjing ku mulia-muliana anjing menang di dahar kurang boroanana sebabna kepentingan pribadi anjing padahal anjing mah hewan mugola zo mun di dahar ku nya terkamanana atuh bisa kulantaran geus dididik masyaallah boga tata kramanya atuh komo manusia merintah ku harimau manusia teh eleh ku anjing anjing dididik bisa terdidik ai jelema dididik henteu terdidik kepentingan ajang pribadi baik beda kita kiai kepentingan umat dan kepentingan pribadi beda orang nilai pejabat kepentingan umat jeung bangsa jeung kepentingan pribadi beda polisi ge ningali polisi loba lah jeung kepentingan bangsa jeung negara tepati kepentingan pribadi hebat eta polisi TNI gitu kayak lamun geus tugas mau tidak mau saya harus ke Papua padahal betapa berat meninggalkan tanah air, meninggalkan rekan, meninggalkan sedikitlah ada kegiatan-kegiatan apalagi keluarga tapi demi bangsa jeung negara berangkat kana ka Papua wari kan berangkat-berangkatkeun ka Papua sebab Papua teh hayang merdeka berangkatkeun berapa ribu TNI nu kuari berangkatkeun ka Papua nah demi bangsa jeung negara nah lamun nyanana bener ulah hayang nanaon di jero hatena demi bangsa jeung negara aku akan mengabdikan diri kepadamu wahai bangsa dan negara Indonesia adalah Indonesiaku itu kan diriku adalah bagian secuil darimu Ibu Pertiwi aku akan berangkat ke Papua akan melihat di sana barangkali ada yang cantik yang mengkol ya mengkol tetekos gitu teh nah aku akan berangkat ke sana barangkali pulang dari sana akan naik jabatan mengkol tetenggaran aku akan berangkat ke sana barangkali mengkol ulah aya pungkal pengkol hiji be toh ya nah anjing dididik jadi pelacak mulia boroanana halal eta teh kudu diuji syaratna beberapa kali andai kata walau wahara kaunuhu mu'alaman thumma kalamin lahmi soidin lam yahila zalika soid lamun lahir lamun jelas bahwa ieu anjing teh terdidik boga julukan adalah anjing boroan atau pelacak titah ngaboro berangkat jalan kaleuweung set
datang ka ditu manggih boroana beleuweung misalna didahar ku anjing tersebut cuma akala melalus kumaha status anjing sesa dibawa lam yahilla zalika ta'ala anjing dilepaskan sat berangkat jana ke tempat boroanana jadi itu manggih meleuweung terkam kunyana dihakan heula kunyana sapotong deui dibawa ka nu bogana haram teala sebab aya unsur pribadi lain bersih bening jang dununganana tapi jang pribadi heula atuh eta cacak-cacak boroan kos kitu gambaranana atuh kiai ge sarua lamun kiai boga ilmu hajinya berangkat dakwah yang kepentingan pribadina hayang mobil yang kepentingan pribadina hayang istana yang kepentingan pribadina dan lain-lain sebagainya haram ilmuna anjing kemana tengenahin kadang-kadang tengenahin anjing masih beda anjing dididik tapi mengkol nuta tadina geus dididik boga julukannya na muallam hebat tapi aya kepentingan pribadi na didahar kunyana halal haram teh sesana haram lam yahilla dzalika syait fil haram mantap kurang kuari ngadengekeun ilmu kiai anu jang pribadi di Golkar tak kiai teh yang pribadi di PDA eta di Inggris kan gue yang itu katuh eta di organisasi lamun nyana teu bisa misakeun antara partai jeung kakiai teu bisa misakeun antara organisasi jeung kakiai ngendek di mana bisa aja harese demi partai demi organisasi demi golongan eta harese bae kos kitu teh yang plong ikatan eta karak lepas tak muatan karena ya muatan lagi pulang kembali sebenarnya di NU kunaon jadi ilmu jadi NU cabang baik padahal pengabdianana geus luar biasa yang ka pusat kieu tah muatan eta nuantak jadi haram ilmu teu ngeunaheun aing di jadi muit di kecamatan bae hayang naik teh kudu nyogok we nyogok saha nu jadi muit nah teu ka kabupaten teh nyogok ieu ya dadakeun ku sia ya dadakeun goblok harese teh dek neuleuk aing teu kan ieu ulah sombong cenah teh aing mah sombong bae anu naik ke kecamatan ke kabupaten teu make siut ilmuna dek dikamanakeun ilmu demi jabatan lain demi umat jeung haram anjing tadi jelas kucing bisa mau lain jang kepentingan sayyidna kepentingan batur tapi kepentingan pribadi haram lam yahilla dzalika sayyid urang nu neangan jelema boga ilmu jang kepentingan batur umat urang boga pejabat dan kepentingan umat ngeunaheun kana hatena terasa ka urang boga presiden teh jang kepentingan umat ngeunaheun berasa ulah dideleutik jeung gedena pantes jeung teu pantesna ulah tapi jang kepentingan umat eta kan ngeunaheun kana jajantungan deg aya nurunkeun deg tuh kan nah ieu gambaran dina buburon lam yahilla dzalika syai' bil akal acak-acakan deui nu sok didongengkeun teh sering urang dongeng urang nyaba ka hiji kiai ai heg nu nyuguhanana teh nu mawaan dahareun teh ucing kan kaget urang hebat amat eta ucing masyaallah karim bawaan lauk sayur segala rupa kucing lantaran dididik kan hebat atuh monyet yang sok ditungtun teh
nya di jalan teh aja make kendang dang dingdung nah eta teh kan wah jang kepentingan urang aya nu boga ge kuarita ieu atuh tadi sok di jalan teh ditung-tung tuh teh temunya turut kan nah tapi satu ketika sekali lulus, dua kali lulus, tilu kali lulus, sababaraha kali jana lulus, tapi satu ketika neuleuberit ka ukur kunyana nyana keur bawa sayur neuleuberit ajukan eta jang kepentingan pribadi berit buat dari tengkang atau pan ieu nu acak-acakan ieu sayur mangkana geus karumpul pan di dinya acak-acakan ragag sayurna meretel kabeh ieu pejabat asal geus jang pribadi bae ragag ke sayurna acak-acakan ngembet ke mana-mana ieu kiai ge sarua asal geus lain jang kepentingan umat ragag nu dibawa kunyana ngembet acak-acak padahal mah sayur mah bagus kulantaran dibawana ragag atuh bangkokna peupeus sayurna panas ngepek kemana-mana jadi itu bagus eta kan gambaran Gus gitu nah ieu ge sarua ilmu tinggal ilmu tapi lamun dibawa jang lain kepentingan umat lain jang kepentingan naon gitu ngaranna manusia jang kepentingan pribadi ya pribadi mah lain manusia tetep ya jin juri kepentingan nafsuna eta lam yahilla dzalika sayd fil Allah masyaallah di satu kulantaran eta anjing anu geus dididik ku ari mengkol nu kuduna meunang terkamanana dibawa rek hirup rek paeh kanu bogana ku ari mah di dahar heula berarti kan teu halal anjing tersebut fa yustaratu ta'limun jadid disyaratkeun kudu dididik anyar deui kembali dididik deui supaya rapi ulah frustasi kiai ge loba ye kepentingan yang pribadi istaratu ta'limun jadid abri loba kepentingan pribadi istaratu ta'limun jadid polisi ternyata loba kepentingan pribadi istaratu ta'limun jadid presiden menteri gubernur bupati buah aya kepentingan pribadi rada kenceng bahasa itu istaratu ta'limun jadid disyaratkeun belajar deui ulah frustasi ulah belajar deui didik deui mentak abri teu meunang dagang kepentingan pribadi negara kumaha lamun abri dagang atuh berabe eta polisi teu meunang bisnis sebab naon atuh ieu negara kumaha acak-acakan ngemantak eta bupati camat lurah teu meunang jadi calo haram acak-acakan negara mun nyana jadi calo teu meunang sebab calo badan pribadi bupati mah tanda tangan beres camat beres geus beres dicek geus PPAT na geus beres geus ya aing tanda tangan ye nya de arah set aya nu mere duit politik mah ulah oka teu gua dibakan bupati jadi calo emang teu nyarahoeun masyarakat bupati jadi calo kula bae ge nu di imah bae ge di kamar bae nyaho bupati jadi calo tarang sana komo lurah jadi calo mata mengis ambalaya acak-acakan bakal camat jadi calo lurah pempresidenan gitu ngaranna bupati jadi calo bahaya sebab naon lain jang kepentingan umat tapi jang kepentingan pribadi haram beunang boro-boro jadi calo bupati mah menunaikan ibadah haji urgen di negara batalkan ulah menunaikan ibadah haji iya demi kepentingan bangsa negara jeung
ye ya nama ka Mekah bae geus sakitu wajib urgen di nagara teh ieu teh keur meujeuna waduh kalut batalkeun ka Mekah teh sebabna umat bahaya ditinggalkeun ku manehanana datang ka dinya kapan ieu mah jadi calo bupati teh atuh ye ulah sok kitu jadi kiai nyanyahoanan nyaho aing ulah sok nyanyahoanan nyaho nyana nama henteu melalui orang-orang itu nyana kene aslina mah dah cenah aing teh nyaho meureunna lurah jadi calo camat jadi calo kiai jadi calo kiai onan udah beres atuh pasantren ambalaya jadi calo mah tah yayasan teh ngaranna calo nyaloan dunia make eta lah birokrasi ngaji tapi itu sakabeh yayasan ai bener mah ieu mah sakadar penataan hungkul di kelas sote abeh rapi dididikna kelas 1 kelas 2 kelas 3 bagus iyalah ikhlas berarti coba kadinya fakir miskin untuk bisa mayar diterima kan teh ye tunggu nah gagaros ya teh tampil siapa ingat ya ayo yatim diterima bagus ya didinya ya memeh nampiling aing ka sia ieu kan aya pasantren kos kieu mah aki-aki geus batuk bae Assalamualaikum ka mana ulah di pasantren bade sadaekna sia datang ka paeh di pondok los pasantren kieu mah nada kalau baru datang jadi apa syaratnya geus teu kudu nanya ka aing ka kantor ka ditu sia betah geus bagus ya di dieu Waalaikumsalam. Ini anak saya mau pesantren ini. Kenapa di pesantren nggak sekolah? Otaknya blek ki. Aduh, pondok aing penampungan kos kare. Mondok. Sanunya manfaatan sih iya bener deh. Waalaikumsalam. Kemana ini? Anak saya idiot. Ini makan aja nggak bisa harus diladenin terus. Supaya pesantren aja katanya. Tampung. Oh masalah nu bodoh nu idiot anu otak rada miring kolot anu geus diusir ku pamajikanana ayo dek maju kumaha agama jeung mondok lagi nu karing tu malulu nu sampurnaan kudu da ge ye anak aing pinter ye anak aing cerdas anak aing hebat ieu mah ieu di pasantren kan abe agama maju kan bagus ieu mah lain sesa malulu ngan gitu masalah emang Allah ngirim mana nana kos gitu sanunya manfaat kalau mah inget bayon 203 anak natea rada kurang bagus zaman abah nu kahiji nu kadua bagus jara abri nu hiji mah kos gitu dah beja ka abah ini mau nyantren aja sini cek abah teh enggak video pernah 4 tahun 5 tahun azanna jadi bagus maca Quran jadi bagus baliklah nyana wallahualam pohota orang manangan yon 203 jatake terus akhirnya di masjid baik imaman azan kepake dulur-dulur dan ujara di lepman segala naon nanya kanyana muka pangboncit nanti asalnya naon minta doana futiu jadi rahasia Allah bebeja kadi alhamdulillah sudah pakai cak bapana anak saya yang dulu di sini sekarang udah kawin jadi imam masjid ngajar Quran ngajar ngaji udah kurang kumati padahal mah kurang sempurna tadinya ini itu rahasia Allah seperti eta kan kurang ikhlas sebodok ke saudara tangga di dukun kumaha tanda kumaha oh ayo kok kan entah lamun ditanya kiai santri sabaran nyaho aing teh nyaho santri mau kos gitu kayak wari datang isuk balik tepung santri ibu ditanya teh hese santri kayak lamun nyalatun lobaan mun ngariung mah boh lobaan digawe basa etikan lamun orang kurang terdidik emang teu panas namun orang nanti terdidik si kiaina bah lamun nyalateun mah beres 10 mobil 20 mobil urang kene cenah ke tambah deui 30 mobil ambul amat isuk urang dak eta sapuan 5an
lamun teu dididik sabar emang kumaha gitu deh santri Masya Allah dek lebaran dek puasa kiriman samping tim sugih teh babagi sabar coba dibagi sampingnya yang bulan Ramadan ini cenah aya 1.300 jaloba Masya Allah orang usul deui jata tadi naroba bener saya terus menalah mente 1.400 saya bagikan bener beak kabeh bahkan aya kurang isuk tak gorong-gorong dak tak bersihan kan dek puasa ye coba kerahkeun ke 5 10 budak Masya Allah kurang-kurang sabar kan coba ye amun teu sabar buah geus arasak dek di ala kamana buah aing oh budak siapa orang lamun teu dididik kau kumaha gitu nge milik nambareunana kabeh asa ulah dicabut bedak sia hirup lamun teu nyaho aturan santri puyeng bandak di Jakarta loba nu nanya ka di mana-mana lah nu nanya ini bagaimana kiai enggak di kelas-kelas mau masantren enggak sih enggak usah nanya puyeng dah sama santri mendek masantren karak nya nanyakeun kelas da kumaha mayar mau nyantren enggak usah tanya mau jawab hese menjawab kecuali di kelas santren nanya doang teh aing mah teu ngaladenan kos kitu aing mah hese sia santri mah insyaallah kadeulina luca leceh atuh ngaji bae ge kumaha nyana bae urang geus nongkrong ge daek-daek teu cenah santri mah kos kitu atuh tapi barang balik deh Masya Allah tad padahal dilok ngaji di komong lah nggak diutan ke orang lembur nyana kayak mau digak mulu goblok kayak diutan santri mah begitu ngeleken dokter Andes ngeleken dade kariung mah tilok aya dokter Andes nu diondang kita mecah hadiah puji santri itu hadiah ya ngaran-ngaran nyana ge dijurakeun mah seuri bae sial aing ge tilok ngaji subhanallah santri mah pasti geus tampil di masyarakat Allah kan nomere berkat ikhlas ngajina tadi nanya kan ka guruna kieu cenah kula dulu di lembur dibutuh kebutuhan tuh hiji jadi imam kadua mun ngariung kudu kula bae segala macam terus jadi kalau mental mau sing berani ayo terus beranikan tapi ngomongnya anak ieu nu ngalaksanakeun mah atuh ngere spirit urang kaya dah baca ieu beta dah selawat ku percaya Allah kan ngere ih santri pokos itu di mana-mana ge keur mondokna mah teu puguh kadeuleuna giliran anu ngaji bae ka imahna aing baheula ieu beduh can diaji babarang bagan kan bicara kumaha ieu kumaha sia keur ieu itu milu cek cenah teh karasa bersenjata ora jadi takeun santri malah geus tuh eta teh anu sok inget santri cak guruna santri nu Badung anu sangat Badung catat wah cak lurana teh pasti diusir ke jeung catatan Badung jeung sangat Badung iya ya udah geus sapoe dua poe ditungguan kan ku lurah pondokna pasti ye aya eksekusi ka jeung kumaha ge diusir ya kan nu Badung sebab atupan bado buah kiai lauk kiai beak kabeh ieu pasti ya ka jeung kumaha dieksekusi ya geus saminggu eueuh bae geus saminggu eueuh reaksi nanaon 2 minggu eueuh akhirnya kan seluruh pondok nanyakeun ka kiai nu kamari teh daftaran nu Badung jeung anu sangat Badung teh kan geus besi dek dipanggilan maksudna di berenazah atau diusir saha anu dek ngusir teh kiai eta di catatan teu mandek didoakeun tengah peuting weh puguhnya anak datang ka dieu di mana Badung sugan rada deres anu ngusir atuh we dek didoakeun tengah peuting padoa teh kurana atuh aing bae atuh cak dia salah kakak kiai dah kiai batas tajud Allahu akbar mana karena Badung teh didoakeun ya Allah ya Rabbi sieun teh sangat Badung sia teh
supaya rada deres we ulah Badung teuing ngadoakan Kiai ternyata 10 tahun kaharep Kiai diondang ke hiji daerah lain Kiai na lurahna diondang ka ditu ieu mah janu Badung teh ya sia ieu buka santri sia ban baheula Badung jasa di Kobong nyawa ini teu ngarti cek gua jadi boga santri tah kunaon eta berkat doa Kiai tengah peuting ya Allah iraha bae atuh Gusti turunkeun hidayahna Gusti bere taufik Gusti janyana teh beureun hatena mah saruangan Badung nama teh maku nafsuna bae tuh kan mantap nu Baradung jadi di Kiai santri mah asal Badung jadi Kiai beuh mantap nu Baradung Kiai teh nu Baradung bae mantan tungtung mah ngaji mah santri Baradung bae begitu eta doa ge lain diusir tuh salah mantap makarti moal kaharti kahirupan pasantren jeung kahirupan yayasan mah 1 2 3 ekir sebab maksudna lain dek ngadidik duit mondok Badung kajen lah sel betakeun deui Yai sendal be aku nyana kunaon dipalingan be sendal naon sendal cepit lah sendal cepit ieu geus kajian sama meuli deui bae beresan pondok mah masalah tak eta kahirupan santri payustara tuh taklim menjadi Badung teh ya berarti kan dia ngakal atuh dididik deui make taklim menjadi make pendidikan anyar lain disetrap-setrap hukumnya dididik anjing ge nu tatanan geus bagus didik jadi bagus deui kuari atuh budak santri didik deui urang boga pemajikan ngakal sekali 2 kali ulah main jeger-jeger we didik kurang taklimun jadid kan nyerang neng ieu teh kakak teh kurang kumaha kan neng tuh makan ku kakak dipanggieunkeun sekedar kendaraan jang ka dieu ka ditu mah paneta geus aya Innova aju motor ge geus aya tapi neng deuk ngakal bae kakak tuh kakak datang ka ieu imah nangieun kakak ieu mobil nang meulikeun kakak tapi kakak asa asup ka imah batur bae salah neng apa salah kakak ieu ini karena nggak bangun kakak tapi kakak sieun deuk asup ka imah aya neng sakumaha jenderal bae panglima neng nasehatan berarti kan aya naon ya di diri urang jeung si nengna datang ka teu wani payustara tuh taklimun jadid supaya nyana bener-bener bersikap sebagai permaisuri di imah teh permaisurina pemajikan urang raja jadi di imah teh aya raja jeung permaisuri kok yang ribut melulu si raja teh tuh kalau mau ke anak incuna jangan lagi ribut baik asal incu datang karinya kieu kenapa takut kenapa kakek sama nenek lagi berantem jadi incu teh diberi pemandangan berantem anak mah awas asana piring 12 pak ieu abah jeung emak ribut di bae aduh sakanyahoan tah ulah gitu urang keribut ya pemajikan jeung salah keribut tak datang anak tahan tuh biasa be urang sapa pamajikan eta ngaranna hebat jadi di mata anak teh urang teu kanyahoan jorena anak balik ribut deh urang sia ribut kodo aya ribut kodo tolol payustara tu talimun jadid lamun ngakal boroan ngakal barangna haram tapi ieu kudu aya taklim menjadi pendidikan baru anyarkeun deui ku urang ayo didik deui ku urang ayo terus dididik deui komo pondok pesantren mah pendidikan anak mimiti belajar maca kadieuna belajar ngahartikeun kadituna belajar ngoedahan kadituna belajar ngabilagahan kadituna mah belajar batin supaya lurus ikhlas angel pondok pesantren sekolah onam anu manajemen keke beres pendidikan batin pondok pesantren mah supaya lillah di pondok pesantren modern mah dipaksa penting supaya tahajud sebagai pendidikan berjamaah deh bener nyaon teh
tahajud berjamaah, sholat tasbih berjamaah, nanti mana meureun teh ilmuna. Maksudnya teh supaya terbiasa. Bodoh kumaha sia bae atuh. Tuh kan balik boro-boro tahajud sholat ku biasa ge henteu. Jadi pondok pesantren kieu mah paneuh kudu dititahan ku guruna ngaji we, ngaji geus. Tapi jangan tahajud sorangan. Penting beboga kepentingan hajat sorangan. Gareot enggak. Si hebat teman sholat hajat. Ini ciduhan gua awe-awe. Sadar sorangan kan. Gitu kebelah dia terus sadar. Dengan hasil masantren teh aja kos kieu kana pakai ibadah leutik kana hudang sorangan. Sadar sorangan perbedaanana antara nu dididik diluruskeun ka Allah deuleu hasilna. Jeung nu dididik dunia ajeun hebat bahasa Inggris, hebat bahasa Arab, hebat maca kitabna, tapi bauna bau duniawi di masyarakat teh teu katarima. Ieu mah ieu budak teh 10 cale-cale teh lantaran lila eueuh naon kapake aya nu muriang ngalayan nya kadinya mah muriang geus kembal pulang ngadoakeun we sekali deui kadinya muriang keneh aing mah basiat we ka sia mun aing pepang aing pangmandiankeun nya tenang geus panggung mulai geus kawasiatan nya ge bingung aing mandian nu paeh tuh kan da eta pakai. Nah itah ayustaratu ta'limun jadid, hewan didik kembali, ngakal didik kembali, kaum manusia bentak urang ge datang deui ka dieu dididik deui anyar deui datang ka ieu mah taruga gregog deui teruskeun teh uleh sing ridit lah bomong cek pemajikanna heulanan terus bae sih sok karek kaji sakali bae deh geus atuh ngaji deui teu Allah kan nomere deui ini ngaji mah ngaji tapi kan barang haram lah ulah sok kieu nu tuanan ngaji baeulanan atuh papa majikanana sok amat sih kieu lain urusan lain satu pan aing nu dorakan ulah mikiran doraka butuh saya gaji deui aya deui pencerahan anyar-anyar neng ieu urang kan terus bae jangan ngaji bepan lain jang ustad lain jang kiai jang kabehan kiai menyampaikan ulah sok ngomong urusan lain kiai lain kan araka mah kabehan teh mah kubahan neng teh motor orang kan kreditan nya teh itu mun bisa maka ieu mah jual bae lah aju meuli nu asli nu anyar atuh pan meuli teh kudu boga duit atuh ja kredit di betul tak ayes aya ilmu makan musyawarah urang hari ini aya ilmu makan plostoromo engke ge aya titik terangna majikan ge diberekan ku Allah sinat urang bere sinat urang sederhanakeun beneng lah ieu motor bagus tapi haram urang meuli jaka beuli urang motor anu cash sanajan ada jore suga meka ditunang ge dibere milik di Allah teu kalah kan ngeunaheun aya titik terang ke ge naon eta nu mere Allah set sahaya sih tuh mungkin akan ngeunah ka kuring nginahin urang boga motor sorangan mah teu diudag-udag teh makana nginahin pikir ieu mah kan ngirahin tuh aya bae kan nu maling ka motor eueuh wae anu maling lah motor jore ye hampang coba lamun motor kerida mau mana jalan beda hampang Masya Allah tuturkan agama hampang kajian buku anu ceri ke kalau ya aduh kreditan beres paling beli motor jorek aduh mali tenang ku make nu dipaling teh tetep nu urang ngan teu kadeuleu di leungeun batu atuh nah tetep nu urang geus lamun urang paeh tagih ke di akhirat sana nyaho batur hararese ka surga urang naik beat cak jana lagi tentu kiai ya bungakeun kan nyana bener teu waduh dibere nasihat kos kitu atuh udah nu dibere nasihat eta doang pan urang ge nu urang tetep nu urang sanajan dileungeun batur sekali nu urang tetep bae nu urang paling ku batur nu urang keneh bae
kajian kukuban nu urang keneh bae leugit nu urang keneh bae apa mungkin di akhirat ye urang kuari turun ngaji sendal urang leungit ulah nyokot deui nyokot deui nu bagus bana ulah guys tetap sekali nu urang kayak di akhirat si beres. Masya Allah payustaratu ta'limun jadid disyaratkan belajar